Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa anu mulia, tepang deui sareng simkuring Denis Noprian Sapareji cunduk waktuna kana acara Warta Sunda kaping 3 Oktober 2023. Sejak kasangeun warta utama longsor di pasawan warga. Dina poe Ahad nu geus kaliwat di Kampung Manggis Hilir tepatna tabuh 10 enjing parantos aya hiji kajadian anu ngahebohkeun warga Selembur. Kusabab ayana longsor di caket persawahan warga 7 Maret 2023. Tina kajadian ieu sakedigna hiji warga puput anu jenenganna Bapak Sobri tukang kuli macul. Sareng 4 warga sanesna kudu dicandak ka Cimande kusabab tulang pananganna pateuh katinggang urug. Dina ayana kajadian ieu urang sarea kedah waspada dina sagala hal supados teu aya deui kajadian nu sarupa. Hatur nuhun kana parahantosna wilujeng patepang deui di lain waktos simkuring munggaran amit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.